Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang sadayana masih dina kaayaan sehat walafiat. Ibu guru nu simkuring dipihormat sinareng rerencangan nu simkuring dipikacinta dina ieu waktos simkuring bade nerangkeun sakumaha pentingna hidup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang sadayana kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng diri urang nyalira pikeun ngajaga tina sagala panyakit. Margi kitu, urang kudu ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunan di awitan ti ayeuna. Dina hiji hadis diterangkeun inna dofatu minal iman, anu hartosna kabersihan teh sebagian tina iman. Tina hadis eta urang tangtu tos ngartos kana maksad sareng tujuanna nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman. Kap sakitu nu kusimkuring kapihatur hapunten bilih aya basa nu kirang euntep saeureuna atanapi kecap nu kirang merenah larapna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.